Tepangkeun Wasta Risma Karmila di kelas 11 MIPA 3, nomor absen 28, bade ngadugikeun ngeunaan hirup sehat jeung bersih pikeun ngahadapi wabah pandemi COVID-19. Virus corona anu penemuan kasusna parantos ngahontal 1000. Oge parantos ngagaduhan pangaruh anu gede ka kabeh jalma rea. Henteu ngan ukur nyababkeun panik, tapi oge nyiptakeun kasadaran kana aplikasi kabiasaan gaya hirup anu bersih sareng sehat atanapi PHBS. Ieu mangrupikeun sababaraha PHBS anu tiasa dianggo secara umum tina wabah COVID-19. Kahiji, rajin ngumbah leungeun nganggo sabun atau hand sanitizer. Ngajaga kabersihan memang salah sahiji rutin anu sering disebutkeun minangka upaya pikeun nyegah sumebarna COVID-19. Salaku lengka awal pikeun nyegah asupna virus, ngawasuh leungeun nganggo sabun mangrupikeun kasadaran kana aplikasi PHBS. Sabenerna, ngumbah leungeun nganggo sabun nyaeta kagiatan sapopoe anu kedah dilakukeun. Anu kadua, usaha ningkatkeun kekebalan imun atau tubuh. Sistem kekebalan anu kuat dipercaya janten benteng pangsayana ngalawan serangan virus, kalebet virus corona ieu. Kusabab kitu, seueur jalma ngamimitian kumpul pikeun milari cara ningkatkeun kekebalan awak. Salah sahiji caranya eta ngajaga asupan awak ku ngadahar tuangan anu sehat. Hentengan eta, seueur jalma nu ngamimitian oge rajin nyandak suplemen sareng multivitamin pikeun ngajaga awak sehat sareng kekebalan anu leres dijaga. Bahkan, wartos perkawis empon-empon sapertos jahe anu dipercaya ningkatkeun imunitas awak janten tiasa dikonsumsi. Katilu, rajin olahraga rutin. Rutinitas salajengna pikeun ngalaksanakeun gaya hirup sehat nyaeta latihan rutin atau olahraga rutin. Sanaos eta keneh diasingkeun, nyatana olahraga masih seueur dilakukeun di bumi. Sababaraha jenis olahraga sederhana tiasa dilakukeun sanajan di bumi, sapertos yoga, loncat tali, push up, sit up, sareng jogging ngurilingan bumi. 4. Rajin moyan dina panon poe isuk-isuk. Moyan dina panon poe mimiti loba nu ngalakukeun sabab dipercaya ngalawan virus corona. Kusabab matahari isuk anu mawa ultraviolet B bakal gawe barang kolesterol dihandap dina kulit pikeun ngahasilkeun vitamin D3. Vitamin D mangrupakeun naon anu bakal janten sumber kekebalan kanggo nyegah penyakit otoimun sapertos COVID-19. Anu terakhir, ngajaga pola sare. Pari pola ngalaksanakeun gaya hirup sehat pikeun tuangan oge nyaeta pikeun nyusun pola sare. Kusabab cukup sare tiasa ngabantoskan ningkatkeun sistem imun awak urang. Lamun sistem kekebalan imun urang kuat, virus bakal langkung hese pikeun nembus pertahanan awak urang. Tah, eta mangrupakeun gaya hirup anu bersih sareng sehat anu mimiti diaplikasikeun sacara luas kalayan kasadaran saatos pandemi COVID-19.